Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dipidangkeun dina danget ieu nyaeta carita wayang. Hidep kungsi lalajo wayang secara langsung atawa dina TV. Tah, ieu dihandap aya pagelaran wayang anu judulna Pancasuta, karya Asep Sunandar Sunaria. Pek ku hidep regepkeun sing gemet. Ulu ayana geningan ieu teh Bapak Panglima. Agan nuhun agan. Sawangsuna mah. Ai di tengelan kitu heuglawan sakali-kali mah. Teu tiasa gelut wa teh agan. Diajar. Rumah se boyot ieu teh sieun. Kemudian ajar siap. Carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna ti India. Kalawan sumber tina Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wyasa. Nurutkeun Kamus Dina Brata, wayang mah asal kecapna tina bayang atawa kalangkang. Hartina lalakon wang-wangan, dikira-kira adeg pangadegna jelema, boh lahir, boh batina, diwujudkeun ku pepeta wayang jeung dilakonkeun ku dalang bari dipirig ku gamelan. Carita wayang teh asalna ti India, asup ka nagara urang bareng jeung asupna agama Hindu. Ku para wali dipake media pikeun nyebarkeun agama Islam. Di Tatar Sunda, wayang mimiti sumebar sacara lisan. Terus ditarulis dina naskah kuno jeung wawacan. Mimiti aya pagelaran wayang kulit, pangaruh ti Jawa. Tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek nu populer. Lalakon wayang teh rupa-rupa gumantung kana warna wayangna. Warnaning wayang anu kungsi hirup di Indonesia diantarana wae: hiji, wayang purwa, anu hartina mimiti. Biasana lalakonna dibagi jadi sababaraha parwa, nyaeta lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Sarta tuluy dianggap wayang kulit, nu mimiti diayakeun di Pulau Jawa. 2. Wayang gedog. Wayang kulit keneh nu ngalalakonkeun carita Panji saperti lalakon Panji Semirang. Wayang gelung. Golek gelung nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Wayang golek iket. Wayang cepak nyaritakeun lalakon Prabu Darmawulan, Minak Jingga jeung sajabana. 3. Wayang titi nyaritakeun lalakon ti nagri Tiongkok. 4. Wayang beber. Lalakon digambarkeun dina lawon, tuluy dibeberkeun. 5. Wayang klitik. Saperti wayang golek tapi laleutik, ditanggapna ti beurang. Wayangna Jan Pieterson, Kapten Cek. 6. Wayang krucil. Cara wayang golek keneh di Surabaya mah disebut wayang klitik. Lalakonna Amir Hamzah, Umar Maya jeung saterusna ti eta. 7. Wayang wong. Nyaeta wayang jelema lalakonna tina Mahabharata. 8. Wayang lilingong. Di Cianjur disebutna wayang klitik. Lalakonna Mupu Kembang, Jembatan Besi jeung sajabana. 8. Wayang suluh. Tina kulit nyaritakeun lalakon ayeuna ngeunaan sajarah Indonesia jeung pikeun nyuluhan tokoh jalma kaayeunakeun. 10. Wayang golek. Dijieunna tina kai kawas boneka, rea sumebar di Jawa Barat. Sakumaha nu geus dipedar, yen carita wayang teh sumberna tina epik Ramayana jeung Mahabharata.
Disebut epik teh lantaran ditulisna dina wangun puisi panjang nepi ka mangrebu-rebu pada jeung ngawengku sababaraha jilid episode. Unggal jilid diwengku ku sababaraha judul. Dina epik Ramayana anu nyekel kajadian teh Batara Rama, ari anu murkana Prabu Rahwana. Sedengkeun dina Mahabharata anu nyekel kajadian teh Pandawa, nyaeta Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Ari nu murkana nyaeta Kurawa. Carita wayang Pancasuta di luhur teh kaasup kana sempalan tina epik Ramayana anu panjang. Disebut carita atawa lalakon sempalan teh nyaeta carita nu nyokot tina sabagian carita galur. Nu kaasup kana carita galur contohna Anoman duta, Kumbakarna gugur, jeung Rahwana pejah. Eta tina carita Ramayana. Pandawa buang, Babad alas Amer, jeung Gatot Kaca Perlaya. Eta tina carita Mahabharata. Di anti eta oge aya deui carita Caragan. Nyaeta carita rekaan anyar tur eueuh tina aslina saperti Semararabi, Cepot jadi raja, Cepot hayang kawin, jeung Dawala maling. Carita wayang nu dipagelarkeun ge rea bedana deui jeung carita aslina. Ieu patali jeung kapentingan nyebarkeun agama Islam sarta ngaluyukeun ajen-inajen budaya Nusantara, khususna budaya Sunda, nu tangtu beda jeung India. Gerak titenan ieu pedaranana. Naon bedana carita wayang India jeung carita wayang Sunda? Hiji, di India eueuh tokoh punakawan Semar, Cepot, Dawala, jeung Gareng. Di Sunda aya tokoh punakawan Semar, Cepot, Dawala, Gareng. Rekaan nu tujuanna pikeun ngawakilan rahayat leutik. 2. Di India Dorna teh guru Pandawa jeung Kurawa nu wijaksana jeung dipihormat. Di Sunda Dorna teh guru Pandawa jeung Kurawa tapi pasipatana jahat, julig, tur sok ngadudombakeun Pandawa jeung Kurawa. 3. Gatot Kaca teh lain tokoh penting, tur galur hirupna teu rea kacaritakeun. Ukur lahir boga kasaktian jeung perlaya dina Batara Yuda. Di Sunda Gatot Kaca teh tokoh penting, pahlawan nagara Amarta jeung rea dicaritakeun dina Mahabharata. 4. Sri Kandi teh lain awewe sampurna, lanceukna Drupadi, jeung lain pamajikan Arjuna. Di Sunda Sri Kandi teh awewe geulis, adina Drupadi, jeung pamajikanna Arjuna. 5. Drupadi teh poliandri, pamajikan Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa, jeung adina Sri Kandi. Di Sunda Drupadi ukur pamajikan Yudhistira jeung lanceukna Sri Kandi. Tah, mung sakitu pangajaran basa Sunda dina dinten ayeuna. Kade poho ku hidep catetkeun deui naon-naon anu penting tina materi carita wayang nu tos didugikeun. Bobo sapanon, carang sapakan, hapunten dina samudaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.